sababara poe Nyai saimah-imah teu dahar sangu. Aneh pisan. Beas di pasar ujung-ujung ngaleungit. Duka naon sababna? Beas teh kapan kabutuh pokok. Sangkan urang bisa dahar. Boga tanaga. Bisa hirup ku melendang. Ari ayeuna beteu aya. Sarerea teu walak aya. Lungse bari pupurilitan. Nahan beuteung lapar ku kurubukan. Kang? Kang? Ih, kamana si Akang teh? Tadi isu-isu teh ditah ka pasar meuli beas. Nah, ada balikna teh bet lengoh. Teu mawa beas. Ukur mau para manuk. Cenah mah geus teu kabagean beas deui. Kang? Kang? Teu balik buka salah teh. Masalah. Pasti we keur ngurus manuk anis ka memeutna. Manuk diutamakeun. Ari beas keur aing pamajikana. Tuh jeung anak-anakna. Dilalawurakeun. Kuduna mah gesit atuh cara batur. Jalma-jalma pasti pagegelek di grosir. Jaba sarerea paremput hayang kabagian beas. Ieu mah kalah putus asa. Rurusuhan ngenceling balik. Da eta meureun ingon-ingonna bisi kalaparan. Nyadalah di kumaha kapaksa poe ayeuna Nyai teu nyangu deui. Geus sababara poe ukur kararaban emi sepan hui atawa sampeu. Asal aya keur ngabanjel-banjel weh ulah kalaparan teuing. Sanajan karasa matak ngabungkiang kana beuteung. Tur awak karasa lungse kurang tanaga. Nu mata kahlas mah puguh wae barudak. Maranehna mah teu apal naon-naon. Nyahona teh di dapur kudu aya sangu jeung deungeuna. Tapi ti saprak dilelemu di upahan mah bari didongengkeun kaayaan anu sanyana, maranehna ge ngartieun. Ongkoh piraku teu apal ti batur-batur ulina. Kapan maranehna ge sarua geus sababaraha poe teu dahar sangu. Ukur bisa ngedakeun amarana hungkul. Da balik mah lalengoh. Teu mawa beas siki-siki acan. Maranehna bubar bari kutuk gendeng. Pasar karasa hareheng. Asa ngaheab sakaligus. Genting ku eueuna beas. Di saban jongko, di toko, di jalan, loba nu tinggi rendeng atau teleponan.
dina riuk jeung kahariwang anu sarua. Bari jeung maranehna ge yakin yen lamun barali ka imah beuteungna pating kurubuk sarta moal nyampak sangu saremeh-remeh acan. Katenjona teh asa papalingpang pisan. Patukang tonggok maranehna teh butuh ku beas. Tapi leungeunna masing-masing nyarekelan alat komunikasi anu mahal. Naon mungguhna eta barang teh lamun teu boga beas. Tapi tingali itu aya nu aheng. Di jalan petaseun pasar, barudak sakola keur gerak jalan, bari tetembangan. Nyai mah ngajentul we nenjokeun. Bet dumareuda sorangan. Asa aya nu nyelek kana ti koro. Barudak mah polos-polos strong. Teu apal naon-naon. Maranehna jigrah kakawihan tinu kaayaan anu sakieu pake wuhna. Di tempat sejen indung jeung bapana keur dikepung ku kahariwang. Keung sieun barudakna maot lang layeuseun. Kang, geus meh sabulan di pasar teu aya beas. Hari akang teu hariwang. Barudak ngalalungsar teu dahar sangu. Si Ujang kamari kapan nyeri beuteung. Da ukur kararaban emih jeung ulum sampeu. Tapi akang bangun nu anteng bae. Kalah nyonyo HP. Ngurusan manuk. Atawa ngagosok batu ali. Naon? Kaayaan. Nya sarerea ge pasti lieur atuh Kang. Malah mah loba nu aral. Tapi urang teh teu bisa ngajentul bae sumerah kana kaayaan. Kalaparan beuki nerekab. Nyai mah mineng ramisak. Saban poe kadenge jalma-jalma nu ngarangluh. Poceak nahan lapar. Kumaha lamun urang maot kalaparan, Kang? Kumaha? Nya. Tapi teu cukup punyalahkeun pamarentah hungkul atuh Kang. Nu puguh mah urang teh kudu bisa usaha sorangan. Teu pasrah kana kaayaan. Teu gumantung ka pamarentah. Baheula mah akang teh kapan lalaki anu tangguh. Tapi ti saprak sandiwara urang bubar. Akang teh kawas nu peungas harepan. Leungiteun semangat hirup.
atuh Kang. Sing bisa ikhtiar. Naon we nu bisa dipigawe? Kapan keayaan geus sakieu waluratna? Eta manuk jeung batu ali, kapan bisa dijual? Kang? Kang? Akang? Reka mana ari Akang? Eta naha buat membawa bab sagala? Anger ari geus jempling ke nemalan teh. Ari si Akang teh ngamen ka mana nya? Heuh alus we ketang. Tibatan ngaji jentul teu puguh mah. Barina ge beuteung mah moal kaeusian ku nyonyo HP, ngurus manuk atawa ngagosok batu ali. Mending ge balang siar, sugan aya rejeki. Penasaran yang nempo? Duh, nuti luhur ieu mah nempona. Ya Allah, tingali itu jalma-jalma maningaleut ngabandaleut. Sora tetabuhan nu ngagemrung. Ngaratus pasti eta mah jumlahna oge. Para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, tinggorowo bari ngacungkeun beureum. Asa karareung kieu. Jalma mungkin kaheap ngaduruk amarah. Maranehna tinggorowok ngedakeun kalimat tu nyaruga. Ngadoja ka pamarentah. Maranehna buringas. Ngangsek maledogan polisi jeung barisan tibung. Gusti, Kang Tayungan abdi sadaya. Mugi ulah aya kajadian naon-naon. Allahu Akbar. kukus menung kamanggung dapat payung. Bul kukus menung kamanggung dapat payung. Dewata dada suka kapohaci dada suci. Kaluhur kasang rumuhun
langit 7 ping pitung kulang emat Nyai Putri muga lumungsur ka bumi muga lumungsur ka bumi. Gerak turun Nyi Pohaci gerak datang Sang Hyang Sri. Gerak turun Nyi Pohaci gerak datang Sang Hyang Sri. Yah menyana yah pacingna perwanten saayana. Gerak cunduknya nemongan langior kapuseur taneuh kana kurun pupuhuna. Papalangker pangantenan. Papalangker pangantenan. Bralu
kotakan sawah. Balik deui ka bumi. Asal pare jeung pirang-pirang tutuwuhan. Pare teh mata holang kahirupan. Urang kudu asih ka pare, pikeun karahayuan. Tapi di mana urang rek barang pelak? Di mana urang rek melak pare? Di mana urang rek melak pare? Di mana urang rek melak pare?